Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun tentang Abah sekumpul. Yuk orang simak bareng-bareng menurut Abu Yauci. Keur carita orang ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kiai-kiai anu maot teh, kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sepuh ya, terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman tan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleuna geus saliwat ge atuh biasa-biasa bae. Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae, di Jawa Timur biasa bae. Tinggal aya hiji deui Habib Lutfi geus batur cak jana. Geus batur cak jana kamari ieu mah boga batur teh 5. Hiji Gus Dur, kadua Ki Fawaid, katilu Badim Kendal, nomor kaopatna sekumpul Kalimantan. 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan ku ari nuzarahna dibangun miliaran kaumna. Setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh. Nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu. Urang masih keneh nyaritakeun tentang diat muasik keneh panjang lalakon moal kabahas datang ka puasa hareup sia mah urang ngajina santai bae asal nganyahokeun hungkul jang diri urang supaya urang leuwih hati-hati supaya orang jaga di akhirat ulah nembleh segala rupa bersihan diri orang tina dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin terutama ieu tentang kabair mengenai diat jinayat balas pati ulah hirup urang datang ka urang mabok kabair zina diancam keras maling ngabunuh eta mah ancamanana keras sehingga eta mah di dunia keneh dikenakeun sanksi ku Gusti Allah melalui keputusan negara nu di nagarana eta adalah make aturan-aturan Al-Qur'an baik berbentuk amir, sultan ataupun khalifah atau model diurang presiden yang mayoritas nama Islam tah mabok lain letik-letik dosa sebab eta sangsina kudu dirangket 80 rangket pan ku hari mabok teh geus dijadikeun tren anak muda lamun teu mabok wah ortodok namun hayang jadi anak muda nu mudirun mabok pemandangan-pemandangan di filmna atuh kos kitu turun orang-orang barat ka urang kieu kita dutukeun ka urang geus teu make Al-Qur'anul Karim tina mabok malumpat namun teu maling kana zina sebab akal geus leungit zina mun muson atuh datang ka paeh lamun goer muson atuh dirangket 100 jilid dan pan lain letik-letik hukuman berarti maling
lamun geus datang ka nisab maling 4 gram emas potong sakit kumaha teh cenah lamun di DPR eta mah maningan ge digantung habek teman sadar wah pemerintah eueun nu teu korupsi lillahi ta'ala eueun nu teu korupsi beneran ya mah hese moal dibaturan lamun nu teu korupsi aduh mangkan ingat tuh ayeuna mah urang hararaya memehna geus nyogok hayang jadi pemerintah masyaallah karim Imam Hanafi mah baheula dititah jadi hakim dipaksa ku Raja Mansur Imam Hanafi gideg jawaban Imam Hanafi hampura lamun kula jadi jelema bener teu pantes nu bener jadi hakim sebab eta mah pagawean nu kurang bener mun kula teu bener atuh engke ngahukumanana leuwih teu bagus sangat teu bener kula mun teu bener jadi hakim teu layak kula membeu tangkep nyana di penjara titah jadi mufti titah jadi qadhi titah jadi hakim embung ditangkep penjara keluarga deui dipaksa titah jadi hakim tetep gideg embung asupkeun deui ka penjara keluarga deui titah deui embung deui akhirna diracun Imam Hanafi diracun gos sakitu gede da begitu diracun manehanana minum lain deui rarasaan awak oh berarti aing diracun seurinya seuri diracun seuri coba dibojong seri itu maksudnya gua bebejanya ka murid-muridna jeung ka rekan-rekanna kaula mati syahid cekna teh sesuai jeung doa kaula kula bakal nyusud ke para syuhada bener teh kaula genep hari maut diracun syahid berarti ya Allah ya Rabbi jelema gede embungeun jadi hakim kuari mah hayang jadi ketua MUI nyogok hayang jadi Kapolres nyogok hayang jadi wali kota geus lain nyogok deh gok janu kasogokna ge kiai nyogok eta mere teh nyogok kiai dibere seserian ai kiai bego dibere ku calon wali kota seserian innalillahi wa inna ilaihi raji'un insyaallah oh karim atuh komo RT kiai ra ge seserian mental deui kiaina bego kurang gede mantap mana tuturkeun deuleu Imam Syafi'i tingali Imam Maliki tingali Imam Hanafi ahli-ahli Allah nu dituturkeun datang ka yaumul kiamah ku urang mazahibul arba'ah anti dunia anti duit pemerintah coba teangan di Kabupaten Tangerang nu embungeun duit pemerintah bawa ka Cilongok deuk dijadikeun jimat ku aing ulah kitu cenah kiai di Tangerang malah hese di Serang atuh Serang hese Pandeglang coba teh hangat nu anti duit pemerintah nuturkeun Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Syafi'i atuh dipaksa mbung sarua mbung duitna jadi mufti Imam Syafi'i anti kana duitna tegar nu mantep Imam Maliki sarua bae datang ke duit na diangsongan ditenden di juru dibagikeun Imam Hanafi boga anak kemudian anakna ngadahar apel pamere ti raja kadeuleu ku Imam Hanafi dicekek anakna tonjok sungutna calang kaluarkeun sia
anak aing haram kudu ngadahar kos kieu moal jadi jelemas ya cekek keluar kabeh karak di ieu mah sia aya di urang nu kos kitu ceng ye ti bupati ye mam bil barakah bebeskeun habek ieu keur carita urang dituturkeun Imam Syafi'i urang kan lamun geus teu bisa Imam Syafi'i modal tawaf urang taklid ka Imam Hanafi bacakeun nu kos kituna fikih nama babari cek Syafi'i kieu cek Maliki kieu cek Hanafi kieu lah tamah ilmu pacekcok mana nungeunna ikhtilafu ummati rahmatun silakan ta eta nama teu dipacekcokeun ta ma'rifatullah nama Imam Syafi'i Maliki Hanafi eueuh nu dipacekcokeun tah tuturkeun eta bisa setengah tuh ulah nyeunan proposal bae ieu mah keur salat Allahu akbar geus katari wancan ghairil maghdubi ghairil ghair mudah-mudahan we kata ieu hayang meuli Avanza ieu teh waladhdallin kiai tolol tuturkeun mana umat kuari Masya Allah ilmu masa gudang warok namana ieu keur carita dongeng nu kurang ditaluturkeun ieu pahamna urang teu bisa make Syafi'i tawaf Hanafi lah ayo ditaluturkeun ku urang sok dihela masuk satuntung aya mah mazhab ayo asal bisa bae di kumaha ta kumaha tapi maripatna teu ditempo ku urang warokna teu ditempo Masya Allah urang lamun nyaritakeun para wali dinyekel duit ti pamarentah ngurucut jadi getih ngurucut jadi nanah pan eta weureunna geus jelas zaman baheula komo zaman SBE geus lain getih jeung nanah deui bareuna nu tah mah kekedohna tah geus ku urang kitu urang seserian deui nginum racun seserian mentak tidak khusyuk ge salat hese jasa Masya Allah nah ieu urang ningali sejarah-sejarah lalampahan ahli-ahli Allah minimal atuh urang muringkak bulu heulanan kadanan urang ku apik cara kos kitu muringkak bulu we heula atuh teu muringkak bulu nu luhur nu handap sugan muringkak we di nu dihandap lain muringkak deui nu dihandap mah entudan tah mah rese jas keur carita urang ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala tadi kiai anu maot teh kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman tan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleuna geus saliwatna ge atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus batur cak jana geus batur cak jana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur kadua Ki Fawaid katilu Badim Kendal nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan ku ari nu zarahna dibangun miliaran tonggat setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu kemudian atuh Ki Fawaid maot kemudian Gus Dur geus maot aya Mbah Ndim hiji deui ge atuh biasa artinya masih nyambungan kulantaran nyana aya kegiatan kadang di NU kadang nyambung teu cara nu kamari nyambung kene tinggal hiji deui mentak hese kedegeun bebah-bebah Lutfina geus kolot deuk ka saha kos kitu mah pan teu bisa dikondisikeun kumaha ilham ketua thariqah mah hese teu bisa dipilih demokrasi teu bisa
Iya nyana geus bingungeun ku ari nempo sa Indonesia nyana nyahungan sa Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Lampung Kalimantan Aceh Padang terus nyanangan sakadar cerik ngurucut cai mata teu kumaha dina harti ieu geus kabawa kabeh ku ombak erosi. Eueuh kiai anu teu boga HP, eueuh kiai anu teu boga TV. Aya cenah di Cisoka teu bogaeun TV, bener. Tapi nyana sok milu ka tetangga. Atuh sawa keneh-keneh ge mending boga atuh. Ngariweukeun batur teman. Ya Allah, ya Rabb. Masyaallah. Aya anu cicing bae teu ka mana. Emang cicing teu kapake nya nu mantak RT tilok datang sapiranyana atulah ya cicing teu kapake mun kapake mah ancul-anculan sarua jeung batur. Oh ya Allah nu mantak iza tajal alim alam di mana ancul-anculan kiai alam bakal leuwih riweuh ancul-anculan tergantung alimna kiaina teu tararis. Kurang silaturahmi ke kiai kadenya amanat ya tidak kurang dukung nomor sekian si adek salah tuh murid mah daek bae orang nyana mah geus diwawalan pan eta teu sejuk sakedeung deui partai beres pilkada moal kobol deui partai kiai geus baruga pilihan kabeh nu PKB P3 Golkar ieu kiai blon ya bangsa ke Demokrat lain hayu ngararaji bae lempeng ke ulah loba pas ini akibatna pas ini. Ayo kiai anu kamari puasa Rebo kebelah dia anu puasa Salasa kebelah dia ulang hiji nah naonan ngeblon-blon awak lain hayu dulur lah atuh nu geus manggeus bae urang ngahiji bae besi ka bawa pae geus urang bener nama jacek Allah kabeh pada boga keyakinan jeung boga aturan tiiskan ka masyarakat. Waalaikumsalam siap puasa Salasanya di dia diuk nah di dia ulah ngomong dah bagus ye beres silaturahim mal ka dijadi deui lah cek cenah ieu bodok teu ka dieu kitu masalah giliran werda kebal di suratan dugu jadi bos sini dong cekan. Jangan saya makan puasanya Selasa nggak apa-apa bos mah kecuali yang bukan bos kiai oplo teman nu kos tiiskeun diri engke ka bawa tiis umat meureun nu mantak teu nurut ka nyana ge urangna meureunana encan layak diturutan geus jauh ku berarti Quran hadis isulah aya hawa nafsu sia teu nuturkeun pamarentah awas ya jeung masyarakat ge meureunana naik tuturkeuneun mah nya ge nuturkeun teu kudu hese-hese geus sabodo sia atuh geus ku aing deui bejaan teu mah sabodonya aing teu tanggung jawab geus masing-masing bae geus beres ieu mah teu geus anu kamari Salasa ulah ngaji ka aing ngeh tungtungna mah nu ngaji we di nyana teu tarariis masyaallah kurang teu hawa nafsu kadanan ku ngomong kieu bala nuturkeun aing nuturkeun batur bala aing mah sapira aing ilmuna ge leutik sabodo tama keur akur bae jeung aing atom deu keur henteu naon teu ngeunaheun pan ieu mah sia teu nuturkeun aing pan kiai sagedeung da aing jadi abuya sia si teu nyebut abuya ka aing kiai pan aing anu nanya ka mana Mang Haji bae go sia kiai atuh teu ngomong kiai sia ka aing teu kadeuleu udeng-udeng aing sorban aing teu kadeuleu kiai ka mana tarada deres aing sebut kiai gitu mah aing ditanya tarariis isuk mah mama atuh kiai mamanukan ka mana hartina ieu batin urang kula mah ngomong kos kitu ge kok kitu urang lempengkeun hayu lalaunan insyaallah iya ngaji orangnya di negara orang jelas-jelasan geus teu kapake teu dikondisikeun lantaran negara urang hukumna hukum Walanda dia
demokrasi HAM hak asasi manusia buatan manusia tahun nu kamari mah kitu tahun nu kieu kamari mah kieu hukum teh tepat teh tapi hukum Allah mah paten nu nyieun langit bumi Allah nu nurunkeun hukum Allah nu utar atur Allah urang bakal balik ka Allah kayak dipertanyakeun urang tanggung jawab di hareupeun Allah lamun inget kadinya sararieun sabaraha gubernur geus maot ditanya nyana ku bupati sabaraha boe ku Allah sabaraha bupati nu geus koit bakal ditanya nyana ku Allah sabaraha presiden di Indonesia anu geus maot ditanya ku Gusti Allah kitu kene kiai ulan ngulinkeun hukumna ditanya ku Gusti Allah eta ketika urang ditanya di hareupeun Allah emangna Allah bisa dibohongan ku urang kula ngahukuman kitu Gusti padahal sia karena Allah bohong sia karena Allah Gusti bohong sia ya saeutik lah karena itu neraka emang Allah bisa dibohongan Allah mah maha uninga atuh sararieun bandurang ya Allah Izaid kuaringan yayaki Umar make panah kebenaran panahna teh seseketna aya dua cagak panah teh aya nu hiji seseketna disebut sinan ruruhit aya nu dua kitu tah jadi lamun nancep teh dua Zain nganiayaki Umar make panah ditancapkeun ruruhitna ternyata ruruhitna teh horeng aya dua nancep ka jero beuteung nu jadi masalah kuari ieu kan kudu didiatan bales pembalasan anu lantaran dua hiji apa dua takos kitu tak kan lamun belati mah cep hiji golok cep hiji panah anu hiji lencos cep hiji kuari mah dua tah ieu hitung mah hiji apa dua munrurihitna aya dua fasintani hitung dua Masya Allah dua asalnya apa yang mengalana ya balik bae ngaji ditajong doang poho nu kamari mun ditanyaan ya tuh selebeng mah bleng so lah kiai teh teu kapake ieu cenah geus atuh kumaha sia bae atuh cenah urang gaji bab diat ti awal teh bikaya ya nyaho bae namun ditanyaan saurang-urang namun nu bisa balik nu teu bisa teu balik atuh loba nu teu bisa aing mere dahar ka nu teu bisa loba kudu mencitan ku bawa malulu atuh aing teu lulus ieu murid kan aja nu bisa ge ngaku teu bisa bela aing cenah ngeunah dahar di dieu rugi nu bisa bae cenah balik sorangan asalnya orang nyahukeun kena menanggan jarak Masya Allah sanajan teu dilaksanakan wala yaskutu arsul tegugur emboh bayaran biltihami mudihatin kurapatna tatu mudihazain nganiayaki Umar ngabacok sirah datang katingali kakatingali tulang datu mudihah ngaranna na eta teh gapan wajib kudu bayar diat nah kuari geus dikadokterkeun rapat cageur kurapetna tatu mudihah ki Umar hasil ka medis di panasilinan di kaput dan lain sebagainya bari mau nyonya ka panasilin geus eueuh meureun obat panasilin manyur jasa padahal eta panasilin
Masya Allah panasilin mah manjur lain lalagaan sebab kula keur leutik eta obatna panasilin jeung mantri teh make sepeda dames di tukang naya tas gede so lumpat asal aya budak bae kieu eureun nya nama siap wah boroknya geus teu dititah deui ya panasilinan ku aing sia berangkat kapan ide jeung jelema wah sia korengnya ya panasilin ya di aing totolan tah parparan dieu berangkat teangan coba mantri dokter nu kos kitu ku hari zaman kula masih aya kebe tau kos kitu nu karena Allah masyaallah bener-bener sama mantri dokter lillahi ta'ala komo digerokeun wah geus bungaheun jasa sangkilang teu digerokeun ge liwat emang nyana ditugaskeun ku Gusti Allah cak dirinyana aing mah boga ilmu kedokteran geus boro-boro dititah nu teu dititah ge emang aya di aing obatna geus kuari mah sakitu geus aya ge obatna dimahalkeun aduh datang ka ngek-ngekan ya ini resepnya ya ntar 5 hari kesini lagi ya datang deh gimana ada perubahan ya nih dikurangi obatnya yang ini diganti 5 hari ntar kesini lagi ya 5 hari gak ada oh iya udah bagus ntar 5 hari kesini ini datang kami sana untuk ya dokter teh dari ini obat kalau beli di mana di yang lain mah mahal saya mah dimurahin ya saya mah nggak ngambil untung gede-gede asal ada ongkos saja kalau udah sembuh udah nggak usah kesini lagi ya udah. Kalau obatnya masih ada kasihkan sama yang lain udah ya udah sama penyakitnya sama obatnya kasih sama yang lain kalau ada ayam sama penyakitnya sama ente kasih ayam juga udah beres lah durang ya Allah ya Rabb iya ente suka segitulah nah bos kiai aya ilmu di nyana aja meta teh kudu diondang ngomong teh diondang henteu eta kiai blon ilmu aya di nyana satungtung aya kesempatan jeung hayangeun atuh ngomong yana carita hukum tek carita teh diondang teu ngomong kapeu jadi eta lamun jangkrik kudu dikilik mun teu dikilik berarti lo ngingkringan dikilik kring dikilik kring dibere jukut ngingkringan kuancang teu dibere jukut aya ngingkringan kana pingka ya kiai kuari kiai pingka ya udah dikilik wae Masya Allah aduh tetep tatuki Umar geus rapet geus cager Ki Zaid can memberikan diat terhadap Ki Umar kugas cager teh gugur tetep bae wajib bayar khamsatu ab'irati 5 onta wajaifatin jeung tatu jaifah nu di luareun sirah andai kata dibacok dina pelebah cangkeng kebeneran Ki Umar kuari langsung ke dokter dikaput sanggeus tadi kaput kuari geus rapet deui nah eta Ki Umar nu boga gawe tetep wajib mayar bae sanajan geus cager wajib kudu ngondisikeun diatna beres nyaritakeun urusan tuta tatu nu eta Ki Musonib kuari rek nyaritakeun bagian kedua mengenai tentang anggota badan anu hiji-hijian nu bakal dibahas ku Ki Musonib di dieu aya 16 rupa hiji urusan ceuli 2
kan sama hijian. Nomor ketilu jafnun talakop mata. Talakop mata ngaranna naon teh ngaranna? Naon ngaranna? Urang mah talakop mata, ieu naon ngaranna? Kelopak mah ieuna, tah ieu aing mah nanya ge. Itu urang boga teh nyawa ngaran deui. Tah, talakop ieu kelopak mah ieu tah. Ieu naon tah? Ieu alis. Ieu tah. Lapok mata, tutup mata, kap. Masya Allah karim tenyahuran bah. Mergaubat anfun irung sumur. Kalimat syafah biwir hijian kata mun dirusak maksudnya kata kumasang sinain hijian-hijian gitu. Geus dibahas ku ulama Masya Allah karim. Ketika genep lisan letah kumaha mengarusak letah. Ketujuh silun untu kumaha mun ngarusak untu nampili ngerungkan untu. Mau budak sakumaha batu kali rungkan untu itu. Atuh kiai cenah ulah rungkan coplok atau umplak bae untu ieu. Kurang hebat rungkan. Serem kadang. Aduh, Masya Allah udah karungkan gitu untuk nomor kagenep nomor ketujuh untuk nomor ke-8 layun janggot nomor ke-9 yadun ke-10 rijlun suku ke-11 al-maktun pentil susu nomor ke-12 zakarun zakar nunga gantung nomor ke-13 unsayan ndogna nu dua cek berang Jawa mah peli cek orang Cikupa mah peler hanya itu dijelaskan kumaha dijelaskan kadang ku awewe garila cek awewe aing sanu ditanya aja sih kaya aing ada ngebahas peler ja halo itu wae gaji geus komplit mun urang ngaji pikir kos kieu raya kabeh aduh aliani birit dua kula bakabari ayang serina aya sedihna aya aya wewe datang nini digende muriang gitu kula kasurupan udah dibawa dia tuh teh cenah lain kasurupan kieu ieu geus kolot nini muriang sakaratna hese kamari geus seminggu ka tukang geus sakarat kuari rada sehat deui hayang dibawa ka dieu aslina di mana ieu Karawang wah lain deui di Karawang ieu kari umur sabaraha saya 70 leuwih cenah kieu kolot geus keur sakarat kamari minggu kamari sakarat kuari rada eta naga deui digandeng ku anakna yang ditaluturkeun ku dulur-dulurna hayang ka dieu bae cenah kiai hayang naon emang ni abdi cenah kiai mumpung bisa keneh ngomong tulungan meureun abdi hese sakarat teh geus 2 rintakan sakarat teh geus 2 rintakan hese kaluar meureun abdi masang susuk baheula keur ngora kiai oh naon nu dipasang inten jeung emas di mana di dieu cenah kiai tah di dieu tah mulai ya ambo di dieu kajawa diukur lagi kurang ada yang seri di mana deh di dieu dasar Karawang sialnya sudah Masya Allah pohara kula ditajak keur ngora emang jadi naon ini ya gitulah
pernah jadi ronggeng. Tah ayo ka dieu kawin jeung urang dieu juga maut salakina geus cicing di dieu anak baranakan ieu bari kula sadar cenah ieu cek anak-anak kula bawa emak masang susuk dibawa tuh kula teu bisa ngaluar-ngaluarkeun kos kitu teh teu bisa jadi sabere cai we kena balik bae teh mah geus lamun deuk masang susuk cek kula ulah saeutik-saeutik dia setengah kilo maksudnya apa di keluarga ku orang bisa dijual segede kilo leutik aduh insyaallah itu cerita hese memang hese sakarat nu make susuk bagus lain hiji lain dua ieu mah aki-aki tahun kamari ieu kolot nu sakarat kamari loba jasa nu lapor hese sakarat bener marake susuk guys tah kuari ulah sok wani-wani make susuk nya perang encan urang atuh ayeuna deuk berontak-berontak ja urang atuh encan wayah jeung naon nu dipake berontak atuh kuari teu bisa jalan kuari mah urang nuturkeun bae lah aturan-aturanan ge aya komando ketika berontak ketika aya komando urang taliti arahna ka mana ka arah komo lamun memang benar-benar kafir nyerang ka urang geus sama ulah diantepkeun siap sing-singkan lengan tangan kita maraju nu bengek heula kagok bengek sia mending paeh di ditu sia daripada paeh sambarangan gitu masih syahid nu gagah mah kiai nu kelumpat lah kan itu kiai ondo nah mana nih ke-16 Safran 2 biwir nomor ke-16 15 Safran nomor Safran itu biwir handap maksudnya biwir handap lalaki mah teu boga eta mun dirusak eta sabelah ku bahanna kemudian 16 jildun ieu nu bakal dibahas ku urang satuan-satuanana geus anggeus yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di selesai urang tinggal macaan kitab hasil uraian Kangjeng Nabi anu diijmakeun ku para ulama terus kabelah diana difatwa-fatwakeun ku ulama tinggal dibacaan geus teu kudu urang kurang karang deui hararese geus tinggal macaan kitab bae yuh kitab nu mana dibaca moal datang kata akur pasti akur mereka hiji ku hari dek dicaritakeun tentang rusak celi gede fungsina celi hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura na ye ceuli nya inna minana kaulang adamalna khalaqnakum kaulang adamal ka manusanya amsajin nabtali tina cai mani anu dihijikeun cai mani awewe ovum ngaranna jeung cai mani lalaki sperma dihijikeun borosot jadi urang kuari urang teh cai mani antek cai mani mah teu najis lamun cai mani najis atuh urang teu beunang ditoel suci cai mani mah suci gawe di nu mah ulah abong-abong suci yang cuma yang nyawa diuyuk ya amsyajin nabtalihi bakal dicoba ku kaula cak Gusti Allah satina hirupna
rendah henteu tawadhu henteu ngakun teu aing pangeran sageus ngaku sia kumaha pengakuan sia ayo dicoba ku aing sia dicoba ku hirup dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba ku sugi dicoba ku susah nah aing nyoba teh faja'alnahu sami'an basira aing mere ceuli supaya bisa ngadenge engke sia ngadenge aturan-aturan wejangan-wejangan ti Kangjeng Rasul nu kazamanan jeung Kangjeng Rasul teu kazamanan jeung Kangjeng Rasul jeung para sahabat teu kazamanan para sahabat tabiin teu kazamanan para tabiin asbat tabiin teu kazamanan asbat tabiin para wali-wali di urang wali sanga teu kazamanan para wali sanga kamari zaman Syekh Nawawi teu kazamanan Syekh Nawawi kuari zaman kitu Zainuddin MZ Zainuddin MZ dan geus miheulaan ka urang kuari zaman Kiai Mansur Yusuf Mansur Kiai Yusuf Mansur lagi cenah deuk ditahan zaman Kiai Fudoli ayo tak orang direke kurang dibere tak cili jangan ngadenge wejangan sebab lamun teu ngadenge engke Gusti pan abdi disiksa pas ieu teu ngadenge emang aturan-aturan abdi pancet teu bere ceuli ku Gusti teu bere ngadenge deuk mah hoti mana oh siapa teu ngadenge nya henteu surga atuh nu torek mah ka surga langsung nu torek mah geus langsung ka surga. Masya Allah sebab gak tuh bisa ngadenge dek nyaho ngadenge ku aja torek nina henteu nu torek beres cak aki-aki hadena aing torek siapa torek ke kamari mah ngadenge wari mah torek ke torek dengkok tama ah teu bisa tama tuh torek geus dicabut ja kamari mah ngadenge nah ieu ceuli berarti fungsina pohara teu menang diganggu ye ceuli ieu ceuli lamun eueuh ieu anta mun eueuh daun ceulian urang mah bisa ngadenge demantak tina daun ceuli teh beda-beda jelema aya nu daun ceulina gede dina ilmu hikmat mah ieu kos kitu teh aya nu daun ceulina rancung kadinya arahna aya nu daun ceulina teh leutik kitu arahna aya nu daun ceulina kos kieu ka dieu kitu teh saliwang tah kos kitu mah aya nu daun ceulina ka dieu kitu saliwang teh artina mah kurang mireungeut teh artina kurang perhatian asup ti dieu kaluar ti dieu asup ti dieu kaluar ka dieu ah ieu ceuli aya anu ka dieuna nu gede kieu teh teh ceuli teh macem-macem ceuli mun teh kolot baheula mah budak bagus ceulina ieu hebat ya ceuli perhatian kanyawan tina ceuli wae ge ku kolot baheula mah kanyawan aduh ieu budak bagus-bagus ceuli kurang gede ceuli urang mah kuari zaman modern kurang memperhatikan ceuli goe ka zaman bapak kolot gula mah almarhum Abah Agrab di Doyong nyahuan jasanya dah ceulina bagus budak masyaallah ulah sok ngadegetan hajunanya bah ceuli kumaha teh barahan ceuli kos kitu tah bisa kanyawan gitu ceuli tah ceulina kos kitu barahan ditengetkeun bener aya deui teh ceulina kurang bagus kunaon emang saliwang bener padahal kurang rajanya nyaho ka ceuli-ceuli mun mamang kakula didelekeun ku kula ceuli pernah belajar di bapak kolot baheula kawan tah datang ka pernah aya hiji lalaki bisa ngaji bisa ngaji artina deuk dijodohkeun jeung anak abah almarhum de dieu abah ka dieu dideuleu geus teh keong bae geus teu kebal kajar mun bisa mah ulah cenah teh tuh kolot baheula kos kitu kunaon emang kurang bagus ceulina kula yak sia eta bener geus can paham akhirnya terjadi tajeng jelema eta pinter anak kiai pinter junanya almarhum teh emang kunaon teh ceulina gitu eta teh pelit jadi lamun pelit di keluarga teh angkeuna loba masalah lamun pelit maka jeung kumaha diperhatikeun teh bener di kuliah ka diceuli nu pelit kuari ge
barokah belajar. Aduh, lah cenah teu kudu di kiai sama di Paririmbon ge aya. Ye, tuh ngaji di Paririmbon mau guruan. Oh, ya. Mentak aya ciri ceuli ye. Da ye. Kuwal mazhabu wa nabilu naini diatan la hukumatan nurutkeun cek mazhab sanyana eta dina ngarusak dua ceuli teh wajib bayar diat. Ceuli digodot muki Umar ku Ki Zaid set cempring sakumaha ceuli embe nu hiji deui spring tete ceuli Ki Umar digodot dua ku Ki Zaid ieu kena diat mahal diatna lain sambarangan ceuli mah nurutkeun cek Kangjeng Nabi ceuli mah ieu sabelah 250 ya Allah membantak fil udhun khamsuna minal ibil ngarusak ceuli 50 onta hiji onta 20 juta 2 kali 5 berarti 10 berarti harga berapa 100 juta nah teu boga duit mendingan songkeun ceuli sia rusak ceuli aing ya anjang lebaran teu boga duit ai ceuli ya Allah lain sekadar totorog lah hukumah sekadar dipentak kitu jang naon ngaranna kitu ka medis lain tapi 50 onta Allah karim wa badun bikusti lamun saparo anu dirusakna berarti kudu mayar saparo sarua bae nu dirusakna sabelah 25 atau anu dirusakna teh ieu mah diiris tetengan saparoti dieu kaluhurna teu kahandap ka dieu 15 tinggal kitu bae teh mangitungna diukur ku urang ceuli ieu 25 saparo 15 lamun setengah berarti setengah nanti 16 sabarata 7 nah tinggal dihitung ke mana beratna gedena nah geus araradil ceuli masyaallah kumaha lamun lain dauna nu dirusak teh tapi fungsi ceuli ngadenge kuaris Zaid jeung Ki Umar ribut dijotos ku Ki Zaid makaning jotosan besi besi mah terkenalna dua hiji jotos kadua sepak besi Jakarta waduh permainan Jakarta teh besi nu mentak di film-filmkeun kanyahoan ku ahli jurus mah salah budak tah ngeruntuhkeun atas nama Jakarta kuda-kudana salah besi mah lain kos kitu nyahoan mentak pernah diralat ya hiji film anu jadi dideuleu ku ahli besi Jakarta anu dibintang film ku Pengki Suwito saya teh Pengki Suwito salah diralat kembali salah besi Jakarta lain kos itu diralat kembali rapihan karena jadi teu meunang sambarangan jotosanana kuda-kudana sepak kamana wah ya Ki Zaid mah jago cengkareng aslinya nggak tahu kamu jotos torek ternyata gendanganana pecah KTHT periksa aku THT wah ini sudah tidak bisa diperbaiki sebab ini mah gendangannya pecah terus dikorek diperbaiki dia supaya ulah ya baik itu infeksi terus ternyata bener torek sama sekali itu takumata daun mah aman-aman tapi fungsi celina jadi torek kuari tetap walau ai basahuma
lamun ngatepungsikeun Ki Zaid kana dua ceuli padiaton hidiat diat bae tetep padiaton diat bae wa bi qaulin cek dina kaul mah tama hukumah bae teman nu kos kitu mah sakadar ganti rugi teu bisa tetep diat diper ikhtilafkeun pacekcok kumaha memutuskan anu teu fungsi walau koto aya bisa taen bagum emang tatadina ge geus torek ieu mah Ki Zaid teh ya gelut jeung Ki Umar emang Ki Umar na ge geus torek kebanyakan mah torek kanyawan torekna nu heuai kunyana dijawab pajar nanya buku jelema heuai oh teh di itu sial lain heuai teh di itu bari torek aduh torek kok gitu ngomong hayang nyana bae jeung teu bisa lalaunan nu torek mah abe pajar ulah torek maksudna nya ku batu ieu sorangan mah ngocoprak bae waduh urang geus hesek geus tengah jalur nu torek mah teu nyambung hayang nyana bae emang geus torek bari ku Ki Zaid dirusak daunna berarti ieu ja torekna mah geus torek tah kumaha tah walau koto aya bisa taen mun Ki Zaid megatkeun dua ceuli nu geus teu fungsi pahukumatun tapi wabi kaulin tetep diatun urusan ceuli geus beres tinggal urang nyaritakeun urusan mata wa fi ainin wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun kasadayana atas hadir tina channel Abi sakitu teh Abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.